drama si Neng. Banyak. Neng, kamu tahu tuh sih, nah hanya si bunda teh si Rana suka ginian. Apa nanti mama Neng banyak si bunda teh kebentar ku gelap. Nah, hebat bisa kebentar ku gelap segala Neng. Apa nanya Min, cek si mama si bunda teh kena huapan hayam. Terus teh eta mah aya gelap. Duar eta mah si Jasmine kebentar ku gelap si bunda nate. Meni serem pisannya, tapi untung ya si bunda hirup kene meskipun kayak gituan oge. Jasmine apanan eta teh seta guludug. Tapi kamu guys kerjakan PR acan. Ya udahlah, kan aku mah pintar, jadi pulang sekolah langsung dikerjain semuanya. Wow, kamu mantap banget sih, Min. Neng nironnya. Gimana kamu mah meni niron wae deh. Kerjakan atau sorangan? Bayar atuh, ada karek 10 kali 20 kali mah. Engke ku neng jajanan sok. Emang kamu dikena jajanan naon gitu? Lamun sebelah ngadek moal. Meni sebelah wae bara rosen udah tahu aku tes sok mencret. Terus sayang naon atuh? Aku mah maunya juga ciwang. Meni, kamu mah ciwang-ciwang wae. Kamu teh si menak jingo nama Oya. Apa sih? Jadi kamu mau nggak niron sama aku? Ya mau atuh, Min. Ya sok boleh, tapi kamu ngejajaininnya harus sekarang. Nah, ayeuna apana niron oge acan. Ya udah weh, kalau kamu nggak mau mah sama aku nggak akan dikasih niron. Wah, naon kamu mah nirona angke jajana ayeuna. Ya enggak, weh. Padahal mah kan Jasmine ge ngerjakan PR. Neng, pembalikan beacuk, mama dek yang isukan. Embung neng mana kerjakan PR. Dasar budak lu setuju, jadi yang kudu beli sorangan. Nih, hoream kita ngerjakan PR lagi. Ini ngesare. Boga budak hiji teh hara rese di titah teh. Jadi we aing kudu balanja teh meuli beas jeung gas barurat kieu Mama Neng. Bu Erna dek ka mana? Dek hareup ieu teh rek meuli pulsa. Aduh, mending pas pisan eta Bu Erna, cing Mama Neng sekalian nitip. Nitip naon Mama Neng? Nitip balanja we biasa Bu Erna meuli haroream kieu ka hareup ieu teh. Oh, balanja. So atuh rek balanja naon wae? Nitip beas we Bu Erna 2 kilo. Eta unggul Mama Neng. Naon deui nya? Oh, gas Bu Erna. Oke, gas. Har. Si Erna Sumari terbalik. Iya gasna. Terbalik pisan. Ngomong gas teh gas maksudnya teh lain ngegas. Terbalik si Erna Sumarni nih barerat kieu meuli gasnya. Kita kasih neng tengah gugu si Erna Sumarni terbalik di sarwana Punten Mama Neng. Gini nu ditutungguan teh datang. Mama Neng, ieu beasna menili lapisan Bu Erna. Apaan Bu Erna teh nyimpang geula kayak masih Omi? Nah, terima kasih Omi Bu Erna. Apaan Bu Erna mah atuh balanjana ya kidul. Masih Omi di kaler. Apaan Bu Erna teh menang infonya di masih Omi teh keributan. Atuh eta mah lain nyimpang, eta mah ngahaja indit. Emang enon di masih Omi teh Bu Erna? Apaan di si Omi teh nya aya keributan. Si Omi teh kapanggih keur babogan jeung Pak Jajang. Kela ieu teh Pak Jajang anu mana Bu Erna? Anu di kidul, anu boga mebel atau anu tukang ojek? Anu boga mebel Mama Neng, mangkaning eta mah dilabrak ku pamajikana, mangkaning mau budak leutik. Aduh, Bu Erna mah meuni teh tega pisan ninggalina oge. Oh, Jajang anu eta, tapi meuni daek eta ka si Omi nya. Mama Neng mata apalnya si Omi teh sakitu seksinya memakai tank top, terus bibirna beureum, terus halisna sacurale kitu jeung buukna teh dikerli-kerli galing bulu domba. Atuh eta mah setelan dalang selangnya. Nah, selang naon Mama Neng? Heuh, selang kangen. Oh, anu eta. Yang geus Mama Neng nya, Bu Erna rek mangkat heula. Har, di ka mana deui Bu Erna? Apaan si Om yang kican anggeus diomongkeun? Aya info anyar itu Mama Neng tina grup. Kayak Bu Erna ka di dinya, bari aya info anyar jeung si Om yang urang anggeuskeun nya caritana. Mangga Mama Neng. Kuat ka aya eta grup dunia pergibahan. Ngomongkeun naon nya eta dina grup eta? Sieun wae yang diomongkeun ieu mah tong nepi katinggalan infona. Sabab domba kuring. Domba. Aca popon. Popon ku naon? Mane baul kitu ka Imas. Imas. Ini jual apa wae? Itu apa Imas mah popon ku naon? Apa kumaha atuh Imas? Difitnah boga tuyul cenah. Jadi batur tanya ka kitu ka popon teh Imas. Itu nya. Imas mah apa? Ukur ngomong.
Aing Mas ku Cepopon mau di Hampura. Cepopon, Mas minta maafnya. Enggak atuh. Kan naon? Cinta siapa? Nah, temak saja Cepopon Mas. Maksa naon? Har, apa nanti di Hampura tuh ke Cepopon oge Mas? Tadi Mas minta Hampura ke Cepopon. Cepopon Mas we. Pasti oge nya. Mas, mana hayang mun di Hampura ke Cepopon? Hayang teu nya. Sok atuh Mas, buru hayang teu. Nyanggus atuh, hayang we. Sok atuh, beres injom Cepopon 100 bangke di Hampura. Har. Itu nya. Nyanggus aing buru mama di Hampura ke Cepopon. Meni duit Mas kurang duit teh, dipenta. Ya. Aduh Mas, nuhunnya ayo. Kayak ku Cepopon gantiannya langsung boga duit. Iraha kitu Cepopon boga duitna. Yang kewe atuh Mas, tahun-tahun hareup yang ngasih Mas ayo. Har. Nah, ini mana di tahun hareup. Cepopon, tong jadi angin mana? Sabarahannya iya. Alah, neng mah keberangan sekolah. Hujan kieu. Ya masuk dosa loba kene, kumaha mau enak. Motor saha itu nya? Motor saha ieu nya? Har. Aya kuncian. Bawa ke tuh mah ka ina. Disilongnya disimpen di dieu mah. Alah, saya motor sahanya. Karunya meureun kene angan. Kunaon ari maneh nih? Tengah, nih mau mah teng hudangkeun jadi ning teh kawurangan sekolah. Nah, sekolah jam sakieu. Kunaon budak teh? Neng, ari maneh eling teu? Jam sabaraha hari ieu? Apa jam di sekolah? Indit sekolah naon jam 4 sore? Sekolah jeung kalong maneh teh? Jam 4 sore nya. Ini isuk-isuk ya teh mah. Matakna ada sareta tong sore-sore. Jadi we hudangna lieur, linglung, teling. Dek sakola wayah kieu sia mah kunaon budak teh dasar tuman. Kunci motor jeung tinggalan sagala dia teh. Alah. Motor Bu Erna ka mana teh alah. Naon asarari mah jiga Bu Erna teh di luar. Aya naon Bu Erna? Aduh. Motor Ibu Erna eta leungit mah Neng. Nah, bisa leungit kitu eta teh Bu Erna tadi kunci leher. Itu mama neng eta kunci lagi gantung eta dina motor. Aduh, ibu Erna teh kumaha jeung motor leungit jeung can gajihan di ibu Erna teh. Yang geus atuh urang laporkeun ka polisi ayo. Yang geus atuh hayu urang ka kantor polisi ayeuna. Ayo. Bu Erna, itu juga motor Bu Erna. Alah, gini eta teh motor Bu Erna. Imas, hadekeun eta motor Bu Erna, Imas. Nah kunaraon warga di dieu nya? Keur kembar teh barurung kabeh. Aduh. Susah banget. Saya bengkol. Mama Neng. Aduh, kabelah dia salah. Bikin bisa nggak? Up. Siap. Nitip naon Mama Neng? Dah? Nah. Apaan kumana ya? Karangul. Iya, aku sakit. Bentar ya. Sabar domba kuring, domba. Cepopon. Dah. Oh, iya. Kok lagi? Jam sabaraha nya ieu? Alah, dek sekolah. Suaranya.